Benar atuh eta main teh. Kumaha cenah? Heula aing eleh wae itu tadi ieu. Tung gandeng. Setik deui eta tuh. Beak anjing. Beak duit anjing. Kumaha ieu? Boga duit teh maneh. Rangeuh sarua. Aduh. Ieu atuh kumaha ieu? Ya heula kumaha ieu beak duit. Ieu mah ide we ieu mah ieu kumaha mun kapake? Kumaha Parkiran Nadine. Heeh. Ke parkiran. Terus kumaha si Nadine alasanna Manehna boga setoran ieu. Duit otomatis. Orang cokot api-api. anjing bener. Hah? Wayah kieu mah encan setor ka si Sardung. Encan. Tuh aing urang cokot. Bobotohan ku sia supaya dibikeun. Urang paenkeun deui sugana meunang. Bulu anjing. Poe ayeuna ieu duit rada lumayan parkiran euy. Anjing teh. Tinggal saeutik deui. Yang setor mah saeutik beulikeun kana kopi heula ku aing. Heeh. Bro dia. Coba Beli kopi 2. kopi. Heeh, jorokon aja. Siap. Yes. Nah, apa ini mas kieu mah? Ieu yang setor ku aing. Anu ieu yang beli udud ke. Keamanahan. Keamanahan ku si Sardung. Setoran kita dicokot. Anjing datang zaman kieu deui wae. Nu benar eta teh model ngomong teh. Untung si Gaso jadi pahlawan. Bener mana ngomong gitu si eta, Bro. Urang mah benar. Aslina urang saeutik duit lagi ieu. Arek. Teu Mas. Lah hati cingan menang sabaraha dan ayaan poe ieu atuh. Tiga nama. Teu Meunang 70 mah. Cing, 70. Bae dan nu penting mah si Sardung. Pokona urang mah teu tanggung jawab pokona urang mah. Lamun aya naon-naon ye. Lamun aya naon urang mah teu tanggung jawab. Heeh, tah tanyakeun pokona kieu we. Bener. Ai Sardung nitah nyokot duit setoran ka urang. Ya, geus dia anjing teh. Ya. Teu salah. Anjing. Oh, pokona mah mau ditanyakeun geus. Satu sok. Bro. Anjing dikeun. 2.000 euy. Lihat si anjing teh. Ai geus kieu si anjing teh. Ih, anjing. Kok blok teh. Cinta ini anjing jam sabar yuk Genep mah. alah sia di parkiran anjing si emak ngadat anjing mas ya mangkane jam Tengah genep jam apa tuh di setor kumaha Mang sieun si emak. ai sia goblok ka mana karep ngomong deui si emak ku aing mah depak anjing kelaanan aing sieun ku si emak si mama di kieu we ku aing si mama bager si mama panggung ngomong naon ngomong naon sih dia Sarung itu ngeliasi itu simbang Sarung ampun aing geus Sarung ngomong naon geus jam sabaraha ya Sarung jam 4 secan ekena setor mah aman parkiran aman gitu kan itu cara yang setor si Nadine so atuh ku aing daguan dia lain si Nadine teh acan aya Benang dipercaya sia mah acan aya turun wae mikeun duit lain ulang ngareng kitu babas sing balik sia kelakuan tuh teu mah cokot tayangnya Sarung cokot ayeuna ku sia siap mak ampun aja mak ya tuan ku aing di sia Sarung ampun mak si Nadine tuh balik si gondrong lah aing mah hirup mah teh angar wae goblok mah di omongan teu beunang di omongan aing matak arah si Sardung kalakuan ampun duit geus top up geus meunang sugana atuh ayeuna meunang aing ye cobaan sugan eta ngadoa maneh ngadoa cicing kalem gampang soal eta mah pasti atuh anjing cuma bisa eta makan teh serius coba tinggal ningali eleh wae anjing bisa ini mainna ge mah urang geus mainna nya goblok di kumaha ieu duit geus beak urang eueuh dia tuh geus eueuh pencerahan poe ieu mainna mah anjing lieu parkiran duitna geus coba kumaha lamun kayak mau nanyakeun sia si emak heuh lieu teh geus we anjing urang niis we lah ayo atuh kalabak we kalabak rek kalabak lieu anjing main eleh wae aing goblok
Mikiran barudak ampun. Teu beunang diomongan jangar karena hulu si Sadung nyen gara-gara Anjing, eleh. teu beunang dipercaya. Enak pencerahan dia lieur. Mending kieu carana mah. Bae hayu orang minta udud anjing eueuh udud. Eueuh udud goblok hayang udud. Mak, sorangan wae mak. Di mana, Bra? Jan. Biasa Di marana wae, Jan. we pasti ditonggo jalan-jalan. Keur kieu jang ini ya mikiran si Sadung nih kalieur aing kana hulu. Sadung. Teu beunang dipercaya jang euy. Kali-kali Tuan setor jam 4, geus jam 6 eueuh datang aing lieur kana hulu si Sadung. setoran naon ieu mah? Parkiran biasa setor jam 4 wayah kiwari eueuh irung-irungna aca teh si Sadung. terus ka mana ieu Heeh sugan panggih jang euy mun panggih cek dewek ka dieu kitu. Si Sadung. Nya da gua ngopi aja jang. Rokok sok mah. Rokok heula padahal. Iya. Padahal ke kamarana sia teh jang. Oke di teangan si Sadung mang Nya nerangkeun. beja ka eta ka si Sadung cek aing ka dieu kitu. Setoran. Oh, belum eta budak si Ablay kunaon teh si Ablay. Si Ablay nah aya naon teh jeung barudak goblok teh. Lieur aing. Mikiran barudak. Aduh. Anjing, malam hidup ada yang geus kieu goblok. Anjing teh. Gawe iya. duit geus dikirim ke anjing Duit cenah dikirim ke si Obos. Naon deui bener kedua si Abray eta teh. Ai duit ka mana? Si emak makan ka uing aduh. Ieu mah can aya setor wayah kieu. Ieu geus sabaraha? Geus dibikeun ke si Abray Kang. Si tadi ku abi. Nah, Tanyakeun duka abi mah teu terang. pan ieu nu gaduh kawasan lagi. Ieu nu aing kade. Tadi Akang. Abi teh ku si Abray, pu cenah rek dipake di si Akang cenah kitu. Tah, Bro. Jelaskeun Jadinya nu balik kede. Ai tadi kumaha tadi? tadi teh cenah si duit teh dicanak ku Kang Ablay. Aduh. Aing mah. Aing dinya jeung dibikeun. Wah. Atuh dah sieun abi ku si Abray tadi. Jujur mana duitna mana? Sing sumpah demi Soalnya si mang adat ka uing ieu. Duka eta mah abi mah masalah eta mah Asli, Abray. Asli tadi Tah tanyakeun bro. Ai banting. Ka mana ini teh ka mana? Tuh kali itu tuh. Tuh tuh we ku Akang. Awas ya ku aing. Kali itu. Sia. Woi. Mana eta si anjing? Goblok anjing eta si harta tadi mana? Ablay. Si Ablay. Anjing teh. Ternyata bro aing. Ini gawat ya anjing. Aing Cilaka ieu mah anjing. Anjing kemana euy? bingung mang euy urang sarua. Sabada teuing antep eta urusan pokona mah ku aing dibikeun. Asia heeh. Pokona mah geus. Saya pokona kumaha pagawean geus beres can euy. Beres mah beres pagawean mah nu acan mah anger na gantung daripada Iraha urang rek awas waktu ka tukang pikiran mah mapai beres-beres pagawean teh. Nucep di situ sambuling juragan kamtip rujuna naon kasep di dari ieu ya biasa we. bulan naon apa ge rujung gosep teh celang cileung gitu teh nu nyangut pindah ka kulon ngomorongkol pindah ka katuhu madodah lieur eno saguling mana nu ayaan atuh nyita anu aya teh jolak meureun aya mah urang pinah we atuh susah nya tagak pindah tempat ieu tempat tapi ieu sugan jeung sugan gitu ajeng aya nu daekeun Heeh, Bah. useup nilon meunang nganan boboso lieur Heeh, sok gitu sok nyejang kumaha teh barudak teh aman di dieu teh kumaha barudak di jalan aman aman bah ya nama syukurnya li aman mah aman aya namang setengah dari si Sadung lieur ayeuna mah syukur me apa bawahnya badaknya pangetakeun Siap, pangapikeun siap. pangajakeun harga barudak lah budak muda biasanya tapi ayeuna mah Bah urang ge keur lilir mikiran pagawean hayang refreshing Bah ngilu sepatu lo Bah. ayo jangan abang geus pintuturkeun ngan pada sanggutan mah hese Heeh, keun bae ngilu ngitung-ngitung refreshing we ayo anu mikiran anu cing ngogowe pagawean. di dieu jangan abah gara Ayo, pada ayo. ngulang mah Anjing teh si kutu ka mana goblok teh lah. Jeung sabae deui teu balik ge. Duit main gubug wae. Oi! Ka mana sih teh? Ngadat dulungan goblok teh. Oi! Anjing lieur eleh wae
nyarek lieur kumaha tuh daerehan main lagi mah juga nu kabarak teh nya. Coba si Jus nerek kurang kita. Duit di mana? Duit di mana? Mana goblok banget. Aing Dibanding eta kumaha? Oh itu iya. Sama anak eta duit eta. Ayo duit mana duit? Naon sia? Duit naon? Duit parkiran cenah cek si Gondrong eta di dinya. Nah, si Gondrong we eta mah tanya si Gondrong naon nih parkiran naon? Balik ya. sok Biar aman ya mah ya. apa Gondrong naon? Bisa dikede ku aing sok. Si Gondrong naon? Sok si Gondrong naon? Aing dibaba sia. Teu apa orang mah? Balik ya di parkiran soalnya si bos sama si mak. Kapal. Aduh, kemana ieu euy? Kudu yang si emak ieu aing ah. Jeung keburu ring ah gitu. Aduh, kumaha ampura mah euy ngaganggu. Naon, Saeb? Si Sadung jeung si Ablay rek ribut gerger-gerger. Di mana deui, Si Saeb? itu mah hayu gerang ngilu aing mah. Ah, suka goblok. Hayu Saeb atuh. Siapa yang kenal? Marbut kenal kita kan? Marbut kenal. Marbut. Marbut kenal. Ayo, ayo. Aya naon nih aya naon masalah aya naon? Iya. Mbak itu nasa riuh aya naon? Nyata Pak Gus itu mending asa jangar ya ku si Sadung tah jeung si budak dua eta duit parkiran eueuh beres si jeung Pak Gus harus kudu kumaha eta Sadung nu balikna ti saha ieu teh duit Iya mah Ablay teu beunang dipercaya sia mah Ablay kumaha si Ablay kumaha tadi teh ku abi teh tos ditanyakeun ka Nadine ku abi dipercaya dina parkirnya heeh tah kuna aku Ablay cenah duit teh tah ku ieu cenah Tanyakeun ka si itu parkiran. sia teh paturuh-turuh kitu goblok cing balik bisa kalakuan teh iya mah duit parkiran teh ku ieu cenah ku Ablay cenah cek gondrong Nadine gondrong cik si Nadine gondrong kumaha ya Pak Gus lamun geus kieu Geus aya nama solusina aya nama kumaha telepon si Nadine cenah ka dieu. Sok telepon ayeuna. Telepon. lihat kudu ditelepon si Nadine Sok telepon lama, telepon lama. orang telepon lah Pak Gus Kayu apa dah? Hah? Aduh. Aduh, selingannya. Tetep aja digawean minumnya. wah tadi sa iya Pak Gus Telepon di cobaan telepon. Teh nyambung. Sinyal di sini. Sinyalna goreng. Sok telepon deui. Mana boleh? Mau angkat mau angkat. Halo, Mak. halo Nadine Muhun abi muhun. ke di mana eta posisi Neme uwi mah abi teh. Muhun neme uwi. sok bisa teh meluncur ka dekatan Pak Agus Muhun. Ayeuna ka Pak Agus. ayeuna sok ayeuna ka dieu Oh, muhun. Kek tos. Bro. Da gua sagedeung. Oke. Ai. Di mah Pak Agus. Ai teu beres. Ya sampeurkeun sok beres. Aduh. ngomong Pak Gus kurang tungguan ya ayeuna Tunggu ada aya solusina kumaha aya kuncina ieu aya ti si moal Nadine. beres Pak Gus teu dibereskeun budak Sok bener. ngaresahkeun hungkul Bener kieu. aya tinggal ngadaguan Tah, si Nadine eta, cek ka dieu. gitu. kurang tungguan ya ke di jalan cenah Pak Gus Sok didaguan sekali. mal benar Pak Agus di malen kitu dibenerkeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam Din kajero Din sok kajero Juragan. tah ieu sok mah langsung lah abi geus ngomong oh iya teh mal beres Pak Agus sok lah mama masalah kada ka Pak Agus sebagai aparat mama gitu Jadi kieu dinya mun aya masalah ieu masalah saya mah teu apanya jol-jol ieu si mak bawa ka dieu jeung rariweuh ieuna Mang Sadung ke Kibray. Ieu jadi masalahna masalah duit naon sok jelaskeun ti Nabi. Panginten Anggos mah masalah parkiran ieu tadi tadinya. teh ya Tah kieu abi teh nuju parkir dong ka Kang Abray. Saurna teh ku Pak Bos di piwarangna. teu Itu abi mah saeta mah saksina tentang
Si ieu serang si ieu. Tah, si eta jaminan. Sok we taros ku bapak. Jadi itu sebenarnya teh kumaha ding. Dipasikeun ka dieu ku abi mah. Ageungna ge 70.000 Jadi mah. si Abrai datang ka maneh. Muhun. Kumaneh teh dipikeun ka si Abrai Kada dan dititah si Sadung. Dipasikeun saur si Obos. Eta sia nitah teh Sadung ka si Anadin. Tuh, sing demi lagi teh nita ya, nita sok. Lihat kudu dibenarkan aku Pak Agus ya. Tah, jamina abi mah. Pak polisi tah. Sok nyangakeun Pak Agus abdi mah mah teh yang nyaho. Geus aya nama orang rek nanya, duit itu aya keneh teu? Saya bagus. Pake naon kumaneh pake naon? Hah? Sok jujur ngomong. Oke, iya. Pake naon? Salot bagus. Salot bagus. Duh, siapa? Aduh, dua jaman diwari. Semua beres. Semua beres, Pak. Bagus ieu mah. Kita anu ngajakna. Pan geus nyaho ti basa eta ge nu kitu mama balik, maneh geus ngomong ka urang heueuh Pak, moal main-main di nu kitu patut. Nah, ayeuna make jeung main deui. Kunaon maneh? Hah? Oh, moal ampun. Wah, ieu deui nya. Ya ayeuna mama, Aku ayeuna salah, mah Mak. kabuktian, ayeuna mah saha nu salah. Ya ayeuna mah sok pasarkeun ka emah rek kumaha-kumaha ge. Alusna mending kumaha ieu Mang Sadung geus urang ieukeun wae kitu ngaran sebanyak apok ka si Sadung jeung si Abrai teh. Kumaha? Siapa mah teman. Nanya abi mah datang. Kumaha ieu Pak Agus? Ayeuna rek kitu deui atau rek kitu kurang dibui. Ah, mending kitu. Oh, mau sekali-kali Wah, deui. iya. Moal apa cekap. Abi mah terima, Bapak. Punten abi rada kasar punten. Iya nun penipu mah ieu. Nganggo goreng atas nama abi. Saur si Ayo, Obos. Abi mah Pak Agus, ngarah boga efek jera kumaha urang aman teh. Terserah Pak Agus, teh amankeun mah mah geus arah. Gitu. Urang nyieun surat perjanjian. Eh, Urang nyieun surat perjanjian. Tah, eta Pak Agus. Supaya kararapok ieu budak teh. Ya nama Pak, urang nyieun surat perjanjian we nya supaya baru kieu nya kan ayeuna mah di dieu mah nya iwalti nyieun surat perjanjian supaya tong nyieun ulah kitu-kitu deui. Oh masalah nu kararitu. Kumaha? Siap. Ya nah lamun misalnya kitu-kitu di urang bawa di boy sugan di ditu mah cicing maneh aya nu adonan di ditu mah geus aya mah urang rek nyieun eta urang nyieun di nyieun surat perjanjian. Siap. Geus tidinya geus. Pak, ayeuna urang Beres ieu yang hareup ka emak. Siap, Pak. Ya, Ayeuna mah sekali-kali deui. Siap. pokokna mah lamun urang ngadengi kejadian kieu deui moal aya ampun deui. Urang mah langsung dibawa di bui. Jelas? Pak, jengkeun ayeuna surat perjanjian. Siap, Pak.